Mankoba ke-11 nyarioskeun ngadampalna Kangjeng Nabi kana pundakna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun ku Syekh Rasid ni Muhammad Al-Junaidi dina wengian Mi'raj Kangjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyandak buruk ari talapokna eta buruk ngakebur cala bulan ari paku-pakuna cara bentang barang diasongkeun ka Kangjeng Nabi eta buruk henteu daekeun cicing timbalan Kangjeng Nabi kunaon buruk nu matak maneh henteu daek cicing naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula tuluy eta buruk unjukan pokna nyawa abdi jadi tetebus tanah gamparan Gusti abdi sanes henteu purun ditunggangan ku Gusti mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten kiamah nari ka Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabul pamenta maneh unjukan deui eta buruk muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana punduk abdi supaos jadi tawis dina dinten kiamah. Teras panangan Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundukna buruk kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk henteu cekapikeun wadarohna kapaksa eta buruk teh eta buruk harita ngacangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg sakedap wireh ningali buruk sakitu jangkungna tawakuf kana titihan anu sanes tidinya tersumping rohna al-Ghausul A'zam Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani teras unjukan Gusti mangga ieu punduk abdi titih ku Gusti teras Kangjeng Nabi nitih kana punduk Ghausul A'zam teras Ghausul A'zam ngadeg teras Kangjeng Nabi nunggang kana buruk sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ieu dampal suku kaula nincak kana punduk maneh ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh wali Allah subhanallah alhamdulillah